Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul Neng Jejeh karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ye carita tatar Sunda teh didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kanu mikalandep kana dongeng Sunda mangga tiasa di subscribe, tiasa ngintun jempolna dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri atanapi bagian anu ka-10. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina seri anu ka-8 dina seri Sate Acana. Hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun kaayaan di pasar teh nya. Anu harita kajadian tarung antara Jang Wahyu jeung Silenyai teh tah Silenyai teh kasoran gitu. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahannya para wargi mitra kaum dangu sadayana. Oge tiasa janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita teh Silenyai reg leumpangna eureun bari gancang malik heula nempo kanu ngageroan. Sanggeus sidik tukang warung mental ladang nu di dahar atuh terus manehna ngitung heula. Creng bae ku Silenyai teh dibayar. Sanggeus manehna mayar maleos indit muru hal teu maksudna rek ka Purwakarta. Nya kitu deui Jang Wahyu sanggeus Silenyai ngaleos manehna oge amitan ka jalma anu ngareryung di dinya keur nempokeun ka manehna. Di dinya jung bae leumpang manehna teh maksudna cara Silenyai sarua pada ka hal teu. Ngan beda maksudna bae ari Silenyai mah inditna nu dituju Purwakarta, ari Jang Wahyu mah rek indit ka Paleren. Sanggeus tarepi ka hal teu boh Jang Wahyu boh Silenyai pada meuli karcis atuh manehna teu genah sabab deukeut jeung musuhna gawena teh silih preret sakapeung mah silih pelong. Lamun dariuk na bangku manehna patonggong-tonggong pada embung neule siga budak boloan bae. Teulilah harita kareta api katembo geus nyuruwuk haseupna ngebul ka ciri. Atuh anu narungguan kabeh ge pada curinghak. Barang palebah hal teu reg eta kareta api teh eureun atuh gancang nu tarurun jeung anu arek tarumpak harita paheula-heula naraek neangan tempat. Di jero kareta api heurina kabina-bina hese nangtung-nangtung acan atau komodeui hayang diuk da puguh teu aya tempat. Kabeh geus aya eusian malah mani pateteep kuduna nu diuk dua ieu mah geus kutiluan atuh henteu bisa usik da ampir patumpang tindih. Jang Wahyu harita teh teu kabeneran nangtungna deukeut Silenyai ngan henteu patanya bae sabab cikeneh geus gelut. Jadi masih ambek keneh katambah jeung pasesedek borora hayang ngomong hareudang bae nu aya esang rapet kana baju ka ambeuna teu ngareunah. Tapi dina heureun kitu sajabati anu ripuh anu resep oge aya gawena ngan seseleket siga nu neangan mangsa kaparengan nyala aya lauk anu gampang dialana. Duit Jang Wahyu teh oleran atuh harita teh diincer. Malah mah tina kantongna geus pindah harita teh ka kantongna copet. Jang Wahyu teu ngarasaeun yen enggeus aya nu nyopet. Atuh manehna mah jongjon bae meletet neuleuh Silenyai. Sabab Silenyai ge kitu gawena nganeuleuh bae. Sigarek neunggeu Jang Wahyu anu matak Jang Wahyu siap-siap. Kabeh harita pikiranna teh dipusatkeun ka Silenyai. Padahal mah ari Silenyai melongna ka Jang Wahyu teh lain melong hayang gelut, tapi melong neuleuh copet anu keur ngintei Jang Wahyu.
Barang sileunya nyahueun eta copet teh geus hasil kumanehna mah diantep bae. Jang Wahyu teu dibejaan yen duitna keur dicopet malah mah kalah kamu puas manehna teh atuheun pisan. Harita teh jalanna kareta api ngajes-jes teu eureun-eureun nyemprung kawas kuda kabur. Atuh anu tararumpak hatena rada molongpong sabab ari keur maju mah teu pati hareudang teuing henteu cara ari eureun karasana mani panas lir disangrai bae. Di satengahin perjalanan lar aya kandektur liwat harita mariksa karcis. Barang palebah Jang Wahyu kok harita kandektur teh nanya karcis. "Karcis!" Ceuk kandektur ka Jang Wahyu. Jang Wahyu ngodok pesakna maksudna rek nyokot karcis. Tapi manehna ngagebeg sabab loketna geus eueuh nya kitu karcisna oge. Atuh puguh manehna teh gugup pisan. Kabeh kantongna dirampaan sarta terus dikodokan sakuna dikaluarkeun. Tapi tetep loket eueuh nya kitu deui karcisna. "Aduh, kacopetan Bapak abdi teh," ceuk Jang Wahyu hari teh mani pias. "Anu bener, ulah sok ngabohong. Teu meuli karcis meureun nya," ceuk kandektur hari teh bari neuteuk. Rei beungeut Jang Wahyu beureum tina bakating ku era. Sabab pada nareleukeun manehna kawiwirangan dituding teu meuli karcis. Atuh hatena teh medenghel lamun seug aya copetna pirapun teu digesek, disiksa setengah modar sabab geus ngawiwirang nyusahkeun ka anu sejen. "Meuli di dieu bae atuh nya, ari teu boga karcis mah," ceuk kandektur anu saurang deui. "Nu mawi Pak, pana artosna oge teu aya itu sareng loket-loketna, malah karcisna oge kabantun ku copet deui," jawab Jang Wahyu harita teh mani ngalimba. "Kuring mah teu nyaho kacopetan teu nyaho henteu. Sing saha anu di jero kareta api teu boga karcis kudu kaluar. Kaharti," ceuk kandektur siga nu keuheul. "Abdi oge terang Bapak, tapi saha deui anu hayang kacilakaan? Da abdi teh sanes bade nyaba tumbak kareta api teh tapi bade usaha. Tah ieu anu langkung abot ngemutanana teh artos modal oge seep sadayana kabantun ku copet teh ya," jawab Jang Wahyu bari neuteuk harita teh kasileunyai. "Teh ka mana atuh Jang teh?" ceuk kandektur siga geus mimiti rada karunya. Sabab dipikir-pikir mah ieu jelema teh eueuh cupat tukang ngabohong jeung siga nu susah pisan deui. Jang Wahyu henteu nembalan ditanya kitu teh. "Aya nu nyahueun anjeun waktu meuli karcis teh?" ceuk kandektur hari teh nanya deui. "Aya Bapak," jawab Jang Wahyu bari neuteuk hari teh kasileunyai. "Saha cik jelemana?" Kandektur hari teh bari neuteuk ka Jang Wahyu. "Tah jalmi eta Bapak," ceuk Jang Wahyu bari nunjuk hari teh kasileunyai. "Nya ieu jelema teh meuli karcisna kanyahoan ku anjeun," ceuk kandektur bari melong hari teh kasileunyai. "Lain kanyahoan deui Bapak, tapi nyaho kuring teh," jawab sileunyai hari teh camerut ti dieu nama rek diangles tapi rada karunyaeun harita teh. "Dulur meureun nya," ceuk kandektur hari teh nanya deui. "Dulur nanahaon Bapak? Mah nya dulur mere ieu yo," ceuk sileunyai bari nembongkeun anu menjul hejo deukeut palipisanana. Tas gelut siga namanya." "Nya Bapak, nya pisan, naha tatanya bae atuh. Nu teu bogaeun karcis mah jongklokeun bae kaluar kadinya. Teu perlu make tatanya kabatur," jawab sileunyai semunu keuheul. "Kadenya gerlut deui di dieu. Teu meunang di dieu mah teu meunang parasea di jero kareta api mah," ceuk kandektur bari seuri.
pedah neuleuh sileuh Nyai harita teh barengep. Lah teu kudu dipapatahan kuring mah, hayang gelut mah ti tadi oge geus ger deui meureun. Jawab sileuh Nyai harita teh bari ngalius. Mana atuh karcis anjeun? Ceuk Kandektur harita ka sileuh Nyai. Sileuh Nyai teu loba omong sok bae mikeun karcisna ka Kandektur, ku Kandektur harita ditampanan. Sarta harita digunting bari di deuleu tanggalna jeung tempat anu dijugjugna. Ari enggeus kabaca mah pok Kandektur teh ngomong deui. Ka Purwakarta, ceuk Kandektur bari mikeun deui karcisna. Sarta pok neruskeun di omonganana. Pangmeulikeun bae atuh batur anjeun teh. Raos make dipangmeulikeun sagala. Ari kuring disepak ku manehna, ari ieu kudu dipangmeulikeun. Teu aya ti dituna. Jawab sileuh Nyai harita bari jebi. Jadi anjeun teh rek ka Purwakarta deui nya. Ceuk Kandektur harita nanya ka Jang Wahyu. Sumuhun Bapak abdi teh bade ka Purwakarta. Jawab Jang Wahyu, padahal tadi nama rek ka Parered. Tapi lantaran duitna aya nu nyopet kagok asong cenah. Keun rek ngadu milik bae suganda sanajan turun di Parered oge ngadon sangsara bae sabab modalna aya nu nyopet. Sanggeus Kandektur ngaleos sileuh Nyai neuleuh ka Wahyu terus jebi kawas budak siga nu keur mupuas. Wahyu teu dilayanan diantep henteu openan. Hatena henteu kaganggu mangsa bodo sugan jebleh balas mindeng ngajebian. Beuki lila beuki jauh Jawa datang ka Purwakarta atuh panumpang teh ribut di dinya loba nu turun, malah Majang Wahyu oge harita manehna turun. Tapi teu daek manehna teu daek kaluar kalah ka kalantang kulinting luhaloho jero peron teu puguh nu diteangan. Sakapeung diuk dina bangku, sakapeung jung deui nangtung. Bari kerung semu bingung henteu puguh pipikiran. Tungtungna jen bae nangtung bari ningali kareta anu pinuh kumuatan. Manehna ngalamun bae bingung kumahanya balik. Katambah-tambah kolotna meureun geus butuheun beas. Pikeun dahar poe isuk atuh Jang Wahyu nalangsa baroraah boga bisa balik jeung boga duit. Apan usaha ge henteu da puguh modalna beak dipaok ku si Panjang Kokod nu teu aya parasaan. Ari sileuh Nyai mah senangna kabina-bina da puguh duitna boga jeung kadinya ka tempatna. Sabab boga babaturan menak nu loba duitna. Malah mah harita oge anu sanya-nyana pangdatang ka Purwakarta teh arek nepungan baturna anu geus janji pasini kudu tepung poe eta. Atuh sileuh Nyai atoheun ningali si Wahyu bingung siga hayam panyambungan liuk lain liuk deungeun jauh ka lembur matuhna. Atuh terus disampeurkeun bari pok manehna ngomong. Wayahna bae di dieu nya sabulan mah atawa balik lempang geura da deukeut ti dieu ka Bandung mah euy. Piraku eleh kudu nungtun munding. Ceuk sileuh Nyai bari terus ngaluarkeun duit siga anu arek mere. Tapi teu dilasup diasupkeun deui hade kana kantongna. Teu perlu nyarita kitu euy leuh Nyai. Da kuring mah moal menta bantuan ka anjeun. Sanajan jauh ka ditu jauh ka dieu oge. Jawab Jang Wahyu arti kekerket bakat ku ambekeun meureun. Ari dahar sia rek kumaha lek kalaparan di dieu. Ceuk sileuh Nyai harita nyorongot. Domba ge tuh keur nyatuan katingali ku si laing atawa henteu euy. Komo deui kuring jelema piraku teu aya akal. Heueuh syukur bae atuh ari kitu mah. Mudah-mudahan sing gancang kalaparannya euy.
jeung sing gancang katirisan ku ibun sare di luar. Cek sileunyai bari leos ngaleos budina jamedud pedah teu asup omongna teh. Sanggeus sileunyai kaluar jang Wahyu harte ngahuleng. Manehna ngahuleng bae keur mikiran nasibna nu tumiba ka dirina. Manehna neneda ka Gusti Nu Maha Suci, mugi masihan pitulung sangkan lesot tina bahaya bisa balik di dinya. Mitra kaum dangu sadayana, sanajan kota leutik, Purwakarta kakoncara mindeng pada ngadatangan. Nu ngaradon ulin loba, sababnya di kota eta loba istri anu arayu pameget anu garaya. Lamun arameng di kota resep teh mapai balongna lempang bareng jeung tunangan ngurilingan eta balong. Komo poe harita mah keur mahade poena katambah loba nu ulin. Kadang-kadang paharili nu arulin jeung nu nyaba saperti di pasar bae. Aya istri campernik geulisna kawanti-wanti. Loba lalaki ningali murilit siga katarik. Malah loba anu ngupat cenah eta urang mana. Tangtu penyangka lalaki kabehanana ge nyalahan sabab eta istri teh nu disangka urang dinya tapi sebenarnya lain urang Purwakarta nuju nganjang ka bibina di dinya geus ti wengi dinten eta bade mulih nu mawi samemeh mulih anjeunna teh nyimpang bade meser oleh-oleh tapi geus biasana di mana aya nu lenjang di dinya pamuda neang loba nu ngahelaran hayang wawuh jeung nu lungguh malah mah harita oge nu geulis teh dikukuntit henteu bisa pisan ngoncer lawas ka ditu lawas ka dieu dituturkeun ku pamuda siga nu teu cape-capeun malah dinu rada sepi eta pamuda teh lah-lahan manehna teh nanya ka nu geulis manehna maksakeun nanya sugan bisa sugan bae ditembalan ku nu geulis. Dupin neng teh bade mulih ka mana neng? Cek eta pamuda harita teh bari manggut. Sumuhun. Kumaha Kang? Jawab nu ditanya harita teh pondok pisan. Sumuhun di mana bumi teh? Di Bandung abdi mah. Jawab nu lungguh mani kerung. Atuh tebihnya di Bandung mah. Atuh sugan pun akang teh di Pasar Rebo. Cek eta pamuda bari imut ngagelenyu. Nyieun gaya panarik ti ditu nama. Nu geulis teu ngajawab manehna jongjon lempang sanajan ditutur-tutur sigana teh teu resepeun da teu mere budi pisan. Atuh ningali kitu teh pamuda beuki kabita bageud resep ku bageudna da kaciri beuki manis. Mata resep anu nempo resep ngajanggilekna. Di mana dupi di Bandung na teh neng? Pamuda nanya deui pedah bieu panajana teu ditembalan. Bade naon kitu? Cek eta istri teh beuki keheuleun. Ih, ari nu geulis. Ari tos kena mah teu abot kapan ngabantuna oge. Pilih neng aya bancang pakewuh maksad teh. Heug tepang sareng engkang. Piraku sugan ku engkang diantep. Jawab eta pamuda bari rada ngadeuketan. Hampir ngarendeng jeung eta istri teh. Bancang pakewuh naon da awewe matara tara gelut. Ih, bilih ieu mah, bilih bae aya nu ngagelutan. Cek pamuda teh keukeuh bae hayang dilayanan ngomongna teh. Atuh ditembal kitu mah jep deui eta istri teh henteu daekeun deui ngomong manehna keheuleun pisan. Sabab ditalutur-tutur bae atuh hatena medenghel.
hayang jauh ti lalaki anu keukeuh ngajak ngobrol cak kitu geus dibaeudan manehna teh keukeuh deukeut. Keur susah-susah kitu katingali ku eta istri teh aya nu ngaliwat ari pek manehna wawuh da urut bujang manehna. Atuh manehna atoheun gancang bae di geroan. Lenyai, lenyai, cek eta istri teh bari gugupay. Si lenyai anu keur leumpang gancang manehna ngarandeg. Sabab bieu di geroan ari ret manehna malik hatena mani ngagebeg. Atuh gancang disampeurkeun tina bakating ku atoh sabab anu ngageroan teh lapisan Neng Jejeh bareng jeung hiji lalaki. Har, geuning Neng ieu teh sareng aden deui nya. Nuhun atuh bet asa kabeneran pisan. Lenyai, pasti mana euy? Asana teh mani ampleng-amplengan pisan euy. Ceuk pemuda teh semunu geus loma pisan nanya ka si lenyai. Har ari Aden Ahmad sok api-api apan dipiwarang ku Aden abdi teh. Ceuk si lenyai bari ngiceupan. Na dipiwarang naon ku dewek teh da asa teu nitah dewek mah lenyai. Jawab Den Ahmad bari mesem, horeng eta teh Den Ahmad ngaranna pamuda teh. Apan saur Aden kedah mangmilariankeun kembang anu pangsaena. Ari pek Aden ku anjeun anu tos mendakanana. Asa diselongkeun Den abdi mah. Ceuk si lenyai hade teh bari seuri. Har, naon kembang teh lenyai? Ceuk Den Ahmad hade teh api-api henteu ngarti. Ari eta gigireun Aden naon Den? Apan nya eta kembang Bandung teh Den? Hanas ku abdi dipilari di Bandung, ari taun tos aya di Purwakarta geuning. Pinter Aden mah. Jawab si lenyai hade teh bari seuri. Ari Neng Jejeh meuningah huleng reuas taya papadana. Teu kacipta ti tadina yen eta anu keur nuturkeun horeng dununganna si lenyai. Atuh manehna bingungeun tapi ka susah rek ngomong teh tungtungna ngabetem bae. Da susah rek ngomong naon atungan bati olohok ngadengikeun ka si lenyai. Ieu teh kembang lenyai. Atuh ieu mah lain petikeun urang euy. Kembang kajaja Den sigana mah. Lamun di deukeutan oge kurang-kurang wanina mah mata kasih ku atuh lenyai. Cek Den Ahmad bari ngareret hade teh ka Neng Jejeh. Ari anu direretna harita teh ngajanggilek tina bakating kucua. Asana teh teu resepeun ngadenge nu ngomong kitu. Atuh teu dipikir deui barang ret ngareret sado gancang bae di geroan. Sado, cek Neng Jejeh bari terus nyampeurkeun. Teu dipikir deui jauh deukeut nama anu penting mah bisa papisah jeung Den Ahmad. Ka mana Neng? Ceuk kusir harita teh nanya. Terus bae maju, buru-buru. Jawab Neng Jejeh bakat ku embung dituturkeun ku Den Ahmad. Atuh teu loba omong kusir teh jepret. Ku kusir teh kudana diberetak, dicepret kudana lumpat ninggalkeun anu duaan. Si lenyai jeung Den Ahmad ari Neng Jejeh jamedud jroning tumpak sado teh. Hatena mah hariwangeun sok sieun ditaluturkeun. Ari anu ditinggalkeun Den Ahmad sareng si lenyai gawena olokok bae. Teu nyangka sacongo rambut. Neng Jejeh teh bakal kitu. Den Ahmad kakara pisan manggih awewe nu pengpuh. Henteu beunang diheureuyan, henteu beunang dipuji. Nu matak beuki bogoheun jauh tina rasa ngewa. Lenyai, tetela euy, Neng Jejeh teh istri anu linuwih. Dina barang manehna aya di Purwakarta kukuring teh terus-terusan dihelaran. Tapi pengku pisan euy. Kakara kuring mah manggihan awewe nu rupa kitu.
Cek Den Ahmad harita teh bari seuri. Janten telepat atunya Den pituduh ti abdi teh. Jawab si Lenyai harita teh bari seuri deui. Heueuh bener euy Lenyai. Henteu euy. Tetela si laing mah nyaho dirupa geulis geuning Lenyai. Ngan oroka ya euy dewek di dieu loba saingan atuh. Saingan kumaha Den naka dieu na teh mawa kabogoh kitu. Ceuk rarasaan abdi maneng jejeh teh masih sinar hejo. Lamun dina lampu setopan teh ama alias teu aya gangguan naon-naon boleh jalan terus. Jawab si Lenyai bari neuteub harita teh ka Den Ahmad. Lain mawa kabogoh Lenyai ngan di dieu na loba nu bogoheun euy. Da maniting alabring ti tadi oge nu ngahelaran teh kaasup kuring sorangan. Nanyara hoti mana nya euy? Heran kuring mah ngan kakara 3 poe jeung ayeuna ti di dieu na teh tapi ari nu nyahoan geus loba Lenyai. Ah sawios ari seueur nu nyarahoeun mah Den. Ulah sote manehna gaduh kabogoh margi haturan Aden apan eta teh hanas jauh-jauh ku abdi diintip-intip ari tos caket disamualkeun ku batur. Bener Lenyai eta maneh mah euy bisa pisan nalingakeunana. Bisa maneh mah nalingakeunana teh lain geus dikaluarkeun ku ramana teh Lenyai. Ah gampil atuh soal eta mah Den. Ceuk abdi oge asal artos nyaku artos anu ti Aden abdi bisa ngajalankeun anu dipikahoyong ku Aden. Bener Lenyai kumaha mimitina eta teh euy. Ceuk Den Ahmad hayang tetela meureunan. Piraku tos hilap deui atuh Den. Jawab si Lenyai harita teh bari seuri elengehan. Lain poho Lenyai ngan resep dewek mangadengikeun lalakon kabogoh mah cing pe kadinya terangkeun deui. Ceuk Den Ahmad hari teh bari imut. Mangga atuh ari kitu mah. Jawab si Lenyai bari belenyeh deui seuri sarta pok neruskeun omonganana. Tah kieu Den lalakonna teh disaprak abdi euleuh. Waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng dina bagian anu ka-10 dina dinten ayeuna insyaallah hancaeun urang sadayana dina seri-seri anu salajengna. Mangga tiasa manco bae dina channel anu parantos disayogikeun. Sakitu nu tiasa kapiatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.